bere puasa kitu melalui. Tunu euy. Tunu itu euy. Tunu pisan euy. Nah ya nanti tadi saya serian wae. Eta kantongan apa non aing? Kantong. Ngebuas anak itu bau bangsat sekali ini ya. Sangat di mana, Kin? Hah? Di mana? Ini Terus naon? Terus naon? Naon? Hah? Jeruk. Bukan jeruk. Jeruk Gimana? di saha? Hah? Jeruk saha? Jeruk mana? Batu. Isi ngomong naon? Ya aing lalu lulus beu, aing lalu lulus ya. Aing keur bere puasa kieu mah ulah mata musim hulu aing ya. Hayang sare aing teu kuat ya ieu dibere lalu lulus kitu. Hah? Sange. Asyik langsung kehet. Sange sia leutik. Sange. Pamali babal. Goblok. Nah isi nyebut sange. Kampus Anda bau waduk sekali ini. Kampus sekali ini. Pamali betul nyebut sange. Udah kletik kene. Anda jangan iluan seserian ha. Diam Anda. Aing batur hayang sare mah hayang sange. Pamali ulah nyebut sange. Kadengeun ku batur sange bisa budak-budak dusun kan nyebut sange. Anda diam, jangan tangan aku dong. Ah. Aing hayang sare. Aing hayang sare, beo sare hayang sare aing lain mana sange kumaha. Ieu mah kudu dibere ka entog ku aing. Enak mana entog? Ya. Hah? Wong nahan entok, wong gejus kan kana entok. Yap kan? Entog. Aing jelas sia sange. Yap, kuaing kana entog ya. Anja. Panas boy, gimana kana siran aku mau bulan puasa kieu mah, Bah? Guling ke mana ini? Cok ka balong we mau buburit. Ke balong. Heuh, ka balong. Daun saya teh leung bawa jejer. Nah, tuh kumaha ting kewe di balong mah tuh loba ieu ke di saungwing pan aya useup di ditu. Rek, Geus saya. Rezeki anak soleh. nya cek urang ngenan, urang teh kudu ikhtiar sagala naon ngenan, urang teh kudu ikhtiar bari leumpang. Rezeki mah moal aya salah. Ieu duit sahati. Milik rezeki urang ieu mah. Oh, da diwawarkeun da teu apal duit saha. Ngabekeun ka saha da moal aya nu apaleun. Pamali ieu bukan hak kita. Moal pamali kumaha terus ayeuna ek ditinggalkeun kitu. Geus bagi dua we euy. Cepet gocap loh. Tah, ieu kirain 100. Cih, atuh bagi dua mah tuh. Bagi dua ya, atuh kitu mah meureun abah nu gede. Kumaha tuh? Oh, wing 100-nya. Tuh bisa tuh. Tah, maneh 50, aing 100. Atuh teu adil aya kieu mah. Kumaha tuh? Oh, wing 100 tah. Ih, ulah tuh sarua teu adil, aing 50 mana 100 geus. Ih, Oh, aya receh weuh 75 ewang. wah, receh di mana aing teu mawa duit. Kapan di 150 ambe adil atuh bagi dua. Kumaha carana tuh cik maneh mikir. Kumanya? Ah, geus we ambe adil kieu ya. Kumaha? 50 ewang. Nya. Kita kan we mah tunda, jadi urang adil duaan. Oke. 50 ewang, oke? Lumayan pada digudud dah di warung. Ih, lumayan jeung ke balong. Teh, besar pulsa. Boleh, yang berapa? Yang 20.000 aja. Ada? Ih, ganteng-ganteng beli 20.000. Aduh. Ya udah tuh yang 100 aja. Yang 100 teh. Ya udah, sebentar. Nomornya berapa? Ah, teteh minta nomor aku. Dibalik atuh teh, kudu nomor abi ukeun minta nomor teteh. Iya, kan yang mau beli pulsa, jadi aku minta nomor HP-nya. Oh, iya lupa teh. Aduh, aku teh saking terkesima melihat kecantikan teteh. Boleh teh, dicatat di sini teh. Nah, gitu dong. Nah, udah berhasil ya. Semuanya jadi 105.000. Oh, iya teh. Ini uangnya teh. Duh, abi temani kasih mani ngali si teteh meli cantik. Teteh masih lajang teh. Wah, makasih ya udah bilang aku cantik. Enggak sih, enggak lajang. Sayang. Siapa? Ini pembeli pulsa. Oh, aing di dele-dele tadi ngagoda pamajikan aing we ya. Oh, teteh udah punya suami. Ini suaminya teh.
Sugan teh anaknya. Sugan teh sahana ieu teh? Suamina ieu. Oh, aing salakina si aku mah jeung aing. Aduh. Hampir aku menyesalakina budak leutik ieu. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Sia, wani-wani. Iya, dia mah udah duluan. Siap. Ada siap. Stop. Udah, tahan emosi kamu. Kamu kan punya penyakit. Oh iya, aing bohong. Ke rumah budak leutik penyakitan deh we. Terus dah, angsulna mana teh? Pulang lah. Sia nyari gua aing kain, saya di botol. Henteu aing mah teh sieun, sok we kumaha genan. Aji, deuleu jurus aing yo. Sugan aing lain salakina anjing, jika hilir bulu salakina punyuk. Mana itu mending obat kurit teh. Aya si Abah jeung si Acil. Cil, di mana, Bah? Eta geus beli pulsa di konter. Ngopi heula. Rusuh. Ngopi we heula, sakedeng mah ngopi. Ngopi Cil. Ngopi heula. Dua tuh kopi itu. Pak, kopina. Ya, Cil, kopina. Sok nyarang sewe. Tadi nomor rusuhnya. Orang teh. Dia mah ngopi we heula. Dia usaha deh. Tah nyarang sewe heula di dieu sok. Nyaraneut tah. Aduh, biasa tuh ah. Ai ngaranna naon sok we. Atur nuhun atuh. Oh, sok we nyarang se. Heeh, sok. Kamarana apa teh? Acil? Eta geus beli pulsa. Oh, beli pulsa. Orang teh hayang ieu main game nih. Main game? Oh, nosok main game gitu Abah? Oh, Pak. Enak ya? Iya. Dibungkus? Dibungkus? Iya. Tenan naon ki cong candakeun? Bagus juga. Merek kopi. Yo di sebuahnya dia dibungkuskeun. Seneng ya, enaknya? Tenan naon sok wae bungkus wae. Sok nyaraneut. Jeung bakal jeung di bumi. Mun sadayana tuh. Wae wios. Sok candak ya lumayan we atuh tah. Ayo, ya, balik ah. Ya, mau bungkus dah. Gitu. Terus bade ka mana atuh nyawa sewe heula nyawa di dieu? Bade kuwi. Oh. Yang maghrib. Nya atuh kitu mah. Aya artos heula 50. Ah, ya non. Sakedap. Antasan. Sadayana 45 ribuan. Kiripikna tadi teh 40-an, etana 2.500 kopina. Maksudna Kopi sareng kiripik. Nuhun ya, Bah. Sing sering-sering lewat ka dieu. Nuhun, Cil. Jik bisi bade we mah geus magrib. Saya sandekala. Nuhun, Cil. bukan aing kawisan. Iya di bahana. Goblok meser. Heuh, meser. Nuhun, Cil. Bah, nuhun. Kita bagaikan diperkaos ini mah. Iya. Besok lagi mah mun ngalewat uang dulu ka anjing warungna. Tuar ku aing. Cuma